Pak Kiai udah nggak usah ngimamin, baca Fatihahnya nggak bagus, udah sadar aja dah. Iya, Kiai udah nggak bagus baca Fatihahnya, udah ntar besok saya aja yang jadi imam. Tak iya santri kakarak bisa ngaji doang. Isuk nyana ngomong gitu deh, tilu poe berturut-turut nyana ngomong gitu deh. Akhirnya cakokolot diri dia ya goblok ya budak ya. Hayang jadi imam nu aya di digeser ku nyana sakali deui sia ku aing tampili. Enggak tahu gua orang rawa pancing kali lu. Pijang. Bener bae kaopat peuting begitu nyana ngimaman deui kiai kaopat peuting. Ku nyana dinasehatan deui kiai eta ku jawara tampilingan. Kabur loh, jangan ada di sini. Bukan begitu. Ini kiai tua ini udah enggak sah, bacaannya enggak bagus. Sah enggak sah, ini urusan gua. Lu yang baru datang, mabur sono. Akhirnya aku lantaran ditampilingan sombong garep kiai tuh. Yana balik deui ka imah kiaina ka ditu ka guruna. Cek guruna kunaon sih eta bararengep sagede kieu. Tempeleng kiai katanya. Siapa yang nempeleng? Orang kampung. Atuh sia lamun ditampilingan ku urang kampung berarti teu beres hirup sia. Cicing deui di dia hirupna. Cicing di dia sia. Ulah balik 3 tahun deui. Waduh, kiai. Mangkaning kula ieu pan geus bisa ngaji naon deui, ja alfiah bisa, johar maknun bisa, mantek bisa. Ngaji fikih bisa, fatuminah geus bisa. 3 tahun sia cicing heula di dia. Ulah waka balik. Ulah waka berarti aya kekurangan di diri sia. Akhirnya ngaladen ka guruna. Nah, kuari mah lain ngaji fikih, lain ngaji alat. Jadi ku guruna titah macul. Beres macul sasawah gali empang. Tas gagali empang nyana kieu we guru nyiksa aing ceknya sia. Aduh. Aing disiksa ku guru. Barang keur ngeujeuna ngomong kitu tah keur disiksa. Ku guru deui tampili goblok sia. Emang aing nyiksa sia tolol sia. Nyahueun tah bahwa nyanda teh boga pikiran disiksa ku guruna nyahueun. Nah, nyana kieu Salat maghrib, sholli fardal maghribi salasa rakaat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dalam hatina. Waduh, aing lamun di dieu bae aing ya 3 tahun kebal keneh. Aing moal ka kawin berarti. Mangani aing geus sayang kawin. Guruna nampilingan di ditu kok goblok sia. Salat kos kitu. Siapa paingan di lembur disiksa. Sia yang jadi imam, ugus ya salat yang kawin, goblok sia. Masya Allah muridnya nyahuan. Guru nyahuan bahwa nyara salat kos kitu tah. Iyalah berarti guru nyahuan. Balik deui isukna macul deui. Terus nyeun empang deui. Geus menang 1 tahun, mangkaning 2 tahun deui. Geus mudahin rada leles. Kita manggulan kayu kebelah ditu ketitah di panggulan deui, kiai blon cek nyana ieu. Ieu kayu titah dibawa ka ditu ketitu dibawa deui ka dieu. Boga pikiran kiai blon, tampiling deui ku kiai. Jager bae. Sia ka aing nyebut bolon. Nah, iyalah kakarak sadar jana Masya Allah. Ieu kiai nyahoan bae cek cenah ieu ka hate aing. Aing sakakaler nyaho ka kidul nyaho. Nah, inget ke Syekh Nawawi. Syekh Nawawi boga minantu ngaranna Najihun. Begitu lempang Syekh Nawawi Tanara begitu lempang tuh di kampung naon gara Syekh Nawawi Tanara. Kade ka mau di perjalanan kan aya pondok pesantren.
santrina loba saya Nawawi makan santrina ngan boga 11 12 saat eta ieu mah di dieu aya 200 santri eta kan minantuna ngomong kieu di jero hate aing lamun di dieu mah ngaji meureun bisa ngaji santrina loba ditowel ku saya Nawawi ulah boga pikiran di dinya bisa ngaji can puguh sia hate aing kanyahoan ih kakara ge ngagerentes doang kanyahoan geus saya juga tahu Haji Asma artinya ada pengen ya pengen apa dan ntar berdua aja ngomongnya ya iya udah ketahuan lah adalah tuh kanyahoan nah isi murid 2 tahun dari mulai kuari Masya Allah koreng guru lain semata-mata ngaji nahu doang ngaji alat ngaji fikih iya horeng penting nama ya Allah ya Rabbi mulai kuari dibersihan hati tina takabur tina ujub tina ria tina hasud geus kuari geus geunah salat mutatadina Allahu Akbar macam-macam manusia kan begitu sholatnya macam-macam tukang karung ka karung tukang bebek ka bebek sholat tukang bebek mah lain Allah lain alhamdulillahirabbil alamin tukang bebek makan gitu tukang gabah gitu kayak tukang sayur nah lamun geus beres bersih sholatkan ka Allah. Nah iya ge jelema si santri teh setahun keduanya geus mulai rapi ka Allah. Piceun ria, piceun ujub, piceun takabur, piceun hasud, piceun hubul jah, hubul mah, hubul mal, hubul riasa, lempeng ngaji baik. Ibadah ka Allah. 2 tahun geus bagus. 3 tahun geus lempeng. Mantap begitu dek balik 3 tahun dipanggil ku guruna sia kuari beusi dek balik mentena naon ka ditu magahan ngaji di lembur lah embung lah kiai dek di dieu bae kamari mah sia geus hayang di imah kuari mah pan hayang di dieu nikmat ibadah ka Allah orang ibadah ka Allah mah henteu kudu di Mekah henteu kudu di Madinah ja Allah nama eta-eta keneh bagi jelema anu geus wauh jeung Allah di Mekah jeung di dieu akur di Mekah di Madinah jeung di dieu akur bae Allah na eta-eta keneh ngaganjarna nu nitahna Allah nu ngaganjarna Allah mun wauh ka Allah akur nah isi budak geus 3 tahun lantaran geus boga nikmat ibadah kuari titah balik ku guruna balik geus ka ditu insyaallah ayeuna moal aya nu nampili saurang ge moal aya nu nampili pamit nyana ka guruna ti guruna pamit langsung milu salat deui ta jeung kiai kolot teh magrib milu salat babacaanna eta keneh kiai kolot tapi dihadapi ku hati nu ikhlas nikmat karasa sapoe 2 poe 3 poe ditanya ke kiai kolot ceng Aisyah di mana? Abdi urang dia kene. Ke. Siapa santren di mana? Beja di anu di Kiai anu. Masya Allah, ceng. Ulah kamu mananya cengnya? Kunaon? Ke isuk mah ceng imam. Ih ulah. Henteu abah ieu geus kurang pati sehat. Coba aceng imaman ke isuk mah. Ih, henteu mak kiai baik kiai henteu aceng coba pangimamankeun ge masjid akhirnya isuk mah tampil ngimaman begitu ngimaman nyana babacaanana biasa sakumaha keur ieu sapoe 2 poe 3 poe kapakelah ku masyarakat sanggeus kapake ku masyarakat ditanya ceng aya aceng geus kawin tah encan mus aya niatan kawin aya niatan kawin mah aya ngan lah tuh sanu dayakeun ka kula tuh keur ieu mah keur kakarak bisa ngaji doang perempuan mana gua wirid dah emangnya gua enggak tahu nih a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillah iz qala yusuf li abihi ya
baheula mah kos kitu kuari mah henteu. Nah, kuari mah kan henteu. Lamun geus wauh ka Allah mah kabeh kan ngeunaheun. Ngeunaheun lamun geus wauh ka Allah mah. Lamun urang geus wauh ka Allah ya, santri bobogohan jeung awewe. Tapi geus wauh ka Allah moal hariwang. Kula sok nyontohan teh aya hiji santri kabogohna santri deui. Begitu duduaan di pos kamling. Hujan. Ngadeukeutan kan rapet. Begitu ndek dicekel kula laki. Cekal. Besi aya nu neuleukeun coba emak abah deuleuh heula besi hudang keneh. Titip pula laki. Udah tidur ya tenang dong. Di toilet. Kenapa? Besi aya RT. Besi aya RT, RW hudang keneh. Coba dideuleuh heula kabeh. Pareuman lampu, pareuman trek, dempet. Begitu dek dipeluk, Allah geus neuleukeun. Wih iya ya, Masya Allah. Tah, lamun nyaho ka Allah makan geunaheun. Isin ka Allah. Allah mah neuleukeun bae, urang duaan kieu Allah neuleukeun. Ya Allah. Coba lamun teu ka Allah, gitu dicekel guys. Belah sini dong. Megangnya jangan yang itu, yang mana? Yang empuk-empuk dah. Eta kan teu jauh ka Allah. Ya, lamun jauh ka Allah mah moal. Asa dideuleukeun ku Allah, moal hariwang. Urang boga keyakinan Allah neuleukeun, moal hariwang kajeun ka mana? Kajeun ku kumaha ge. Nah, ieu dari tawaran kawin ku kiai, daeklah kawin, sanggeus kawin kakarek berpikirnya na Masya Allah. Koreng ilmu teh lain sakadar ilmu nahu, ilmu alat, ilmu fikih, tetapi nu paling penting cicing di imah adalah ilmu batin. Ilmu jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu paling hese ya, nu paling hese lain nungtun jelema tina teu bisa maca Quran jadi bisa, masih kecil. Menuntun santri dari tidak tahu baca kitab jadi bisa, kecil. Katadina teu bisa maca Fathul Muin ditungtun ku kiai jadi bisa, leutik. Katadina teu bisa maca tafsir lantaran ditungtun ku kiai jadi bisa, belum apa-apa. Nu paling hese teh nungtun santri, nungtun masyarakat, nungtun umat. Tina henteu nyaho ka Allah jadi nyaho, tina nu henteu ikhlas jadi ikhlas, tah nungtun eta nu hese. Ku ayeuna sakitu ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu, hiji perhatikeun urang hirup di alam dunia sing nyaho jalan. Sing hade jang balik urang nomor kedua. Teangan panutan kiaina nu bener-bener ikhlas nungtun urang tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho, nungtun urang tina teu bisa ibadah jadi bisa, nungtun urang tina teu ikhlas jadi ikhlas. Mantap. Tingali panutanana lamun masih keneh nukerkeun hukum jeung dunia, nukerkeun agama jeung dunia, ulah harap bahwa agama bakal luhur. Hiji di lembur urang, di daerah urang, di negara urang